Atep, Atep. Aing kunaon ya kepikiran si Aira bae lah rieuh kasira. Pak ulin kitu aing ka imana ieu? Kumaha ini? Otak aing reueut amat ieu inget kasih Aira bae nya. Aduh, aing kudu kumaha yeu. Puyeng aing lah. Aduh. Mister bener ya, tuh bener ya. Wah, dia keren. Letik ngaluncak dia. Tuh kumaha aing bae malah. Di mana ke? Kumaha aing ngaganggu bae dia lah. Dia ada nggak tentang kalian di ciuman? Tapi eta mah edan. Urang lumpat yuk. Sial dia. Amat udah letik. Mau bae di aing ke dia ge lah. Ngaganggu bae aing teh ya, aing teu ngalamun ge. Lah. Pokoknya diangkat dia budak ya. Ada sangatnya. Oh, kayaknya. Iya, orang cecing di MCK. Nggak tahu dia. Kebenaran teh aing mulai selesai yang istilahnya. Ih, kebiasaan sama lek. Atuh akan tolak aing. Mere-mere. Aing kumaha gitu lek mules. Ih, gitu. Baca ka udah. Ampun. Lek, selalu boleh makan pempes lek. Yang bau yo, lek. Hapuk. Stile, mulos, be. Terus nganon lek. Pisang gitu. Terus yuk. Bau sia, ih. Pengisang meureun ge. Sampai sahabat di perutnya. Ombeh lek, ombeh. Ini sih kayak ngebadan juga. Ada. Tuju ke mana ya urang? Apa yang yuk? Rasan aja dompet yuk ya. Kemana di sini? Biasanya aing mau dompet teh panlin. Biasanya ngising dompet aing teuneun ku aing. Ya tau apa kawe. Di imah meureun ketinggalan. Ketinggalan meureun lek, ketinggalan. Mana ya? Lah lek, paling ge dompet isina kenceringan. Oh bener peng lah. Si Tile mau belaga dompet eueuh baeran aing mah. Paling ge mun meuli kopi eta. Mis dah, saya udah banyak pincang lah.
Saran dompetnya itu. Nyarang ke mana yuk? Kemana bae pokoknya mah. Pangiskeun. Atuh, Sana itu pedan amat yuk. Itu mau dompet. tuh pusing deh sih le. Dompet tuh nyarang ke mana di sih? Dinya di base camp kadi doang lempang. Ka jauh. Eueuh. Aing mah aya bae pagawe min si Tile mah. Geus kira itu. Engke koin di upahan 50.000. Ya teh 500.000. Ulapnya. Oh iya. Sulap bae dipintahan ku ketua. Kiraan. Kubaralat. Salah istilah lah. Iya poe ayeuna apa sama aing kunaonnya. Kaingetan si Aira bae iyalah. Geus mah di ieu aing ke budak tadi. Woi, itu kak jalan apa juga dompet itu. Dah tuh barang jalan apa ieu. Wih, jaya duitan, alhamdulillah. Keur nganyang aing ieu ka si Aira. Emang bener Allah mahnya bager. Geus aja neng lah. Tadi dihina ku budak leutik ke, nu penting menganjang aing. Weh, Seng. Lah. Kenal dia? Aduh, itu dia be. Atuh kernaon di dieu ge. Nyoy, pusing ya. Tunggal poe dia mah pusingna. Yang kedua apa masalah ya, Seng. Aduh, main dompet aing leungit di. Ente bisa oge bisa epeng dia. Jadi kok malah budakna. Tah nyalan dompet aing, weng. Lah, Bego-bego Iya. ting. Anak aing bodoh mah ngarokok tuh buka duit sih, buka rokok tuh. Eueuh aing ge. Ku balangsak bae sih. Aing mah menangkeun dia nak mantar rokok. Ya ku goblok. Itu pantes lah saya minta ke aing mah. Cuma main rasa Aing gitu. kan pengangguran. Aing, Saya mau gawe di pabrik besi. deh, sama si Andre, pabrik besi mah. Iya. Nentu. Dia mah tulang kawat, Naon? tulang besi. Ih, Urat kawat tulang aing besi. cerita orang maksudna. diuk acan yeuh. Oh, geus diuk nya, pas dak leutik sih tawan diuk bae. Ih, pan. Aduh. Saya ngomong-ngomong udah kemana, Seng? Buku aing barete di mah teh libur. Aing dek ka base camp Andre Kreator. Nggak, Seng. Ayo Seng dak ke base camp mah. Ayo beli jeung aing sambil nyaran budak. Itu kan be manggil kopi itu mah le. Hah? Ayo, Coba yang ada dedakna. Oh, dia banyak kan dadak mah tebeuki aing. Warung ya aing duit boga ieu lah. Sombong amat. Hajeun teh. Adi ieu. Budak areueuh jalan mending ngopi sorangan bae aing. Tuh dia deh ya. Ieu rehe amat warung kamarana jelema ieu. Ih, barudak ke kamarana ieu areueuh ieu. Pipi jalan menu tadi tuh, orang buli yuk. Ayolah orang buli. Weh, dia jama edan kenal nih dinya jajan hentong ngopi hentong. Bener ieu pi gagayaeun. Lain mah jajan teh tina be eueuh tuh ka mana meureun nyaho keur ngejo meureun di tukang di ditu lah. Udah jajan teh jajan naon? Ngira paling traktir ya. Yang boga duit ya. Bisa jajan bae. Ngira Lah aing mah teu percaya ka sia. Oh iya aing ge teu percaya. aduh eta ngomong aing boga duit mah ya. Teu percayaan amat si Rupna. Ya duit, duit. Bisa nek jajan mah gerokeun mah teh tina eueuh ka mana meureun leh. Kantongan aing. Menang naon duit sakitu. Ayo menang naon ge moal. Lah di tos kitu mah babalatak di kasur aing. Kadi dieu. Kadi. Sial dia. Sial dia itu enggak. Udah. Woi, jadi kamarinya. Oh, Ini ya kemarin teh ya. Tas teh apa? lain lah. Aing nang mangi di jalan kau yang dibalikin ke si Aira. Si Aira mah lompat. Waduh. Berarti sia lain nu maling berarti. Atuh lain lah. Di mana orang maling. Ini sana mah kieu bae, mendingan ngopi bae nama paling traktir. Bener ya. Saya bawa duit itu. Aya duit mah tenang bae. Sombong Kita amat. ngopi bisa kopi mah gerokeun bae teh tina. Geus peng. Masalah dompet mah si Tile diraukan bae heula. Yang penting ngopi. Iyalah, nah, Oh, iyalah. lah. Geus urang ngopi lu bae lah. Geus kira-kira kan mesen tuh. Pesen bae. Boleh. Peng. Ayo mesen kan? Ya. Jajan peng. Oh iya. Aing mau dibelikeun yeuh. Bener lah. Tapi ya teh tina eueuh.
Kemana tuh? Itunya hombok lagi. Bisa sakobal-kobal lain mesen kopi. Pengen si gero-gero tadi. Oh, kemana enak kemana meureun. Itu mah gerokan peng. Bisi kernya jauh doang di tukangnya. Oh. Coba gerokan teh. Bi. Kobal-kobal peng. Wah, jajan mah. Jajan ih. Ya sih sering dia. Bayar ke nih peng, tokot peng geus dah. Kayak akad kene. Ih, bisa ngopi dong, ngopi bae. Ya mesen tuh kata Eti. Dan peng, ku angel mesen kopi. Ih, nah ya. Dek. Main kopi. Jauh kene tuh, Le. Basem lah. Itu. Waduh, anak buah aya di dinya teh ngaran dompet wae. Tangkeun. Beres. Aduh, iya. Aduh, pusing doangan. Kudu dari sih. Kudu Jajan, Le, dompet jajan. naon. Aing jajan heulan. Tang lunjaknya, Dek. Aing lapar. Nyokot Nyokot bae nyokot. Embung. Wah, aing ditraktir yo. Nyokot bae cenah nyokot. Bisa naik ngopi mah ngopi bae, Bos. Nyokot. Oh. Le, jajan le, gan le. Mesti peduli yang teu ngaranna cicing dompet aing leungit ya lah. Jajan bae heula, ngopi heula, gampang dompet mah. Mesti ngaranna nganaon ya. Aing heula ya le. Lah, tumben sih teh boga duit. Biasana gitu boga duit. Nang di mana eta duit? Milik aing tadi lah, menang milik. Bisa naik ngopi mah ngopi bae. Le. Teh Tina. Nyan le. Ceng, nyan kopi. Geus sare bae kalian. Kunaon? Mesti ngaranna nganaon yuk. Mantap dah, Ceng. Nggak saya, Tang. Ya, ngaran dompet aing lah. Boleh dari yuk. Tentu jajan heulaan. Oh, ngopi Asa, heula. awas pengandel bae na nyaran traktiran bae. Ayo Mas kita ditraktir baso. Serius. Oh, Jangan sok bohong le lah. lain harayu. Saya di depannya. Terus, Ceng. Aing jajan heula ya. Woi, bayar sih eta. Oh. Berarti aing balik menang lagi. Tadi nekat dia yuk. Boleh. Di jalan. Male, Naon? Aing teu nyau ieu, tapi aya duitan sih. male permen bae lah. Beakeun bae duitna, kayak orang kana. Bikin dompetna pura-pura nang manggi. Oh nya. Teu urang beakeun bae. Ih, gope beraha. Beakeun bae. Muanya nama mah nyahueun. Orang ngomong negara launan. Sudah menurut aya. Ya, baik. Dompetnya kurang bikin. Alasan nang manggi di mana deh? Tapi mau ngamuk ka Tile. Pertama kumaha tuh? Yang itu urang ngapa duitnya. Tapi kan ada duitan. Pura-pura manggi udah duit kosong. Dia mau otakan sih kok ge. Terang we Dompet kemana dia dak yo? Mana di tu? Kayak aya. Kalau kan nyambu be heula ya. Panas diri sih geus tayangan ompeng mah. Ada mantap. Baca yang geus hayang yo. Cak, oi. Kibuy, kibuy. Ole, Saya dak mana? lu kan itu. Ulin Aduh, saya manggil dompet aing tuh. dompet. Sugan nih manggil gitu di jalan apa gimana gitu. Siapa? Lelumpangan bae anak jalanan ya. Tadi mah aing ngadenge eta jelema duaan di warung. Ngomongkeun dompet di menang manggi di Warung sarua saha? main ge. Warung Biati. Iya, ti. Ya di ditu perasaan aing mah teh di ditu aya si Kojeng si Batur teh tah anu kemari teh anu boga perkara. Oh, mana ngomongkeun si Atep. dompet cenah menang manggi. Waduh, Dia Apa tuh eta salah gitu dengit, Cak. dompet? Bener. curiga besar-besaran ya anjir. Ai kitu cara nama yo. Bohong sama, Cak. Bener. Besi salah dengit doang sih ya. Aduh, kumaha yo? Wes, aduh. Ayo. Mistakan bae orang itu langsung interogasi jalan mana lah. Bener mah, ajak si Arta. Kayak Wadi kayak Dedi itu manehna. Kadang. Geus kena selidiki bae heula. Eta selidiki cak sia ka ditu deui. Pura-pura meuli naon be? Heeh. Pura-pura meuli naon? Deuleu teh dompet teh kumaha be? Deuleu mun coklat mah nyaho mun dompet teh kumaha? Sia meureun. Warna krem. Terus Coklat, kieu warna ya. coklat. Oh, coklat. Oh, geus ulah banyak cincung itu. Nah, sedikit bae, woing. Kayak Kak Dede, Cak. Oh, Mesti ngakanan jamu bedak tah. Sambung. Bung aing mah. Kibu ya jambuna. Montok. Ti, ya mayar budakmu tadi. Yo, sepera euy.
Intinya tadi berapa duit jajanannya? Atau hitung bae lah. Eta 2 malkis jeung sosis 10. Kalau enggak 20.000-an. 20.000-an. Ah, Kadang ya duitnya ya. Kita mau pas itu dulu. Oh, sebarkeun bae. Ya, teh. Tanya. Anunya tep, Heeh. Kemana bae teh? Ti tadi di gero-gero eueuh. aya bae, Oh, iya. tadi ge. Heeh. Cokot eta duitnya cokot. Dompetna alungkeun. Ini cokot beda itu ya. Oh, cokot. Lumayan nih keur nyanjang ieu nya. Lumayan deui. Udah kenapa nih? Bising banget. Wah, ya eueuh tuh budak aya eueuh. Itu dompetnya warna coklat. Aduh, berarti bener ya penggel. Ayo kerja lah. Tangan. Ayo nih urusan dengan seng di batu dak yo. Emang dompet aing tuh. Nah, ini ada di jalan gitu. Coba ya. Iya bener dompet aing. Mang di mana sih yo? Jalan tapi tidak. Wah, sih mah duit aing missing doangan.